Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Asal ngadongeng ngebrehkeun kasono jadi kataji hayang guguru ngasakeun pangartina. Antukna ngalakonan ributan jeung jalma-jalma anu teu taranggung jawab malah nepi ka bisa dibasmina pisan. Ya akhirna mah manehna ditawaran gawe ku tuan kawasa kana mandor besar pisan. Geus kitu mah mahena jeung nyiningsih jadi tetep renggenep bu mentah di Miramare kalawan aya dina kasugemaan. Waktu kedatangan Nyi Arum anu satengah pundung ti Garut. Hatena mah Arman teh geus merenyeng hayang nyusulan Gumilar sina bumetah imah dikontrakan babarengan jeung manehna. Perkara gawe mah moal matak susah tangtu ku manehna bakal dijejehkeun. Ngan kahayang kituna teh dihulag Nyi Arum. Lantaran geus katoong Gumilar moal daekeun. Komo ayeuna sasat keur kasusut alatan ku leungitna budak. Nyingkahna Nyi Arum oge sanyana mah ngan pikeun ngajauhan nafsu amarahna. Ditagenan mah matak we ngadatangkeun sinuhurung cai caah anu kapapanjangan. Dari batin-batinna mah marina teh kacida beratna ninggalkeun anu jadi salaki teh. Ayeuna Gumilar ngurunyung pisan datang. Atuh boh Arman, boh nyiningsih teh kira-kira dag-dag deg-degna dina ngebrehkeun kasonna teh. Itu ye oge cebudu baling gumbara Cimata pang lama Arman umakuna ka Gumilar geus teu asa kadulur nurut tapi asa kalancekna pribadi dalah mun seug dibanding-banding jeung Nyi Arum lancek sabraina rarasaan teh asa berat keneh ka Gumilar. Anu mata ku ayeuna Gumilar di imahna mun diperhatikeun ka budak mah atawa dipaten ka budak mah Gumilar teh kira-kira diogona sagala dianteur sagala dipupujukeun dina udarideuna oge lamun teu kacangcang ku pagawean mah Arman teh hayang tos we ngukuntil marengan ka ditu ka dieu. Awisna aya pamajid anu ngabarengan anu umakuna ka Gumilar geus saperti ka anakna pribadi. Waktu ngadatangan guhana si colat we pamajid kabawakeun ngahruk salila-lila nungguan Gumilar anu ngajengjeng bari ngecelakeun Cimata yang hareupan tulang talengna si colat. Kawasna geus lila paehna teh lantaran gering atawa geus lila teuing umurna. Sanaja benar si colat teh sifatna sato hewan, puguh geus jadi mita dalitna anu teu kurang-kurang bebelana. Dina ayeuna
teka sampak satu ukur ninggalkeun tulang talengna anu pabalatak. Pikeun Gumilar mah lain dinimulkeun ngarakaca kana hate. Kalawan ngecelakeun Cimata anu terus masahan beungeutna. Tulang taleng si Colat teh dikumpulkeun terus di ruang. Duaan cing gareduk ngagali taneuh ku bedogna. Waktu ngadatangan kuburan Nini Usih, Gumilar ngaharuk deui. Malahan di dieu mah rada rosa. Sumegrukna bari nyuuh kana tutunggul anu jadi papaes jeung bukti ayana hiji jalma anu geus mikanyaah tur mikaheman ka dirina. Anu dina mikadeudeuhna teh geus moal bisa direka ku carita, digambarkeun ku tulisan atawa keudal nulisan. Panglilana waktu ngadatangan basisir sisi leuweung sancang. Tempat waktu baheula Gumilar digemreng ku Aki Sidik dina motah nagara Laut Kidul. Di dieu mah henteu haruk saperti di tempat-tempat sejen. Tapi manehna ngajeng-jenangtung neuteuk mayak pakna lautan satungtung deuleu. Sanajan paromana hegar marahmai, tapi jelas dina buledan-buledan heranting surungkuy tina juru-juru panona. Seubeul neuteuk pelautan. Baragada maehna muka pakaianana ngabarengan loncatna ngagajeburkeun maneh kana gulungan-gulungan ombak anu ting jalagur. Ku pamajid kadenge gorowokna sora Gumilar sanajan ukur hawar-hawar kasilep ku sora ombak. Aki Nik, ya datang Aki. Pamajid rada ngarenjag oge. Sok sieun Gumilar kumaha onam. Eta kumata kariwangna teh make nyamat-nyamat anu geus aya di kieuna bari ngagejeburkeun awakna kana ombak anu keur motah. Ngarasa risih bisinya nuturkeun Aki Sidik. Tapi barang geus tetela Gumilar teu nanaon, jongjon icikibung badana ditumragan gulungan-gulungan ombak anu ngagalura bari pasamona bangun anu suka bungah pisan. Pamajid leg-leg oge hatena. Bari rasana mah teu kira-kira kagetna. Kakara nyaksian harita kumaha kahebatana Gumilar. Damun anu sejan mah tangtu moal bisa walakaya deui. Badana digebot sarta dijempet ku gulungan-gulungan ombak anu gedena saanak gunung bari ngaluarkeun sora anu ting celegur matak pepes kekendangan. Sanggeus Gumilar hanyat deui ka darat. Pamajid leuwih-leuwih ngarasa kagetna. Riuk banget Gumilar anu keur waktu tadi mah haleungheum cedeum. Tapi ayeuna ngadadak hegar marah mah teu beda we ti emas anu disangling tembong ayeuna mah moronyoy. Nemungkeun bubuden anu saujratna. Malah dedelan Pamajid mah Gumilar teh boh wandana boh rupana siga balik di ka sabaheula. Kewas pantes wanda lalaki langit lalanang jagat. Henteu kumumu ku ulun lantaran dihakan ku katunggaran hate. Raos ujah ngebak teh Pamajid bari teu Gumilar anu harita keur di baju deui. Wah anu langkung raos tibatan cai laut Pak. Sanes deui matak nyagerkeunana Gumilar ngawalon. Dopina galura Laut Kidul teh. Tidina nyiptakeunana ujang Pamajid nanyakeun pasangan galura atau nanyakeun pasangan galura Laut Kidul anu ayeuna memang ku manehna geus kapimilik meunang guguru ti Aki Sidik. Laras Pak.
di dia pisan nyitakeunana waktos abdi kapungkur nalika digembleng ku almarhum Aki Sidi Aki Endik gumilar ngaret ka pamajid sarengeh maena seuri kapi asem ku lalampahanna baheula anu matak digembleng dina cai teh kapan sanyatana mah pikeun nyang hareupan pamajid lantaran manehna kungsi kasoran ku pamajid dina patelakna anu munggaran. Tah upang waktos diwarah jurus-jurus alit mah didinya apa gumilar nyaita deui bari nunjuk kana batu lempar. Oh sumuhun didinya pisannya sumuhun Pak pamajid bari ungut-ungutan teu pas cina kakagetna lantaran ayeuna mah gumilar teh bener-bener geus mulang deui ka asalna. Taya riuk-riuk bangun bingung, taya gurat anu keur susah. Mun keur basa samemehna mah umurna teh siga anu gagajrong leuwih kolot, tapi ayeuna siga merosot malik ngora deui. Eta meureun perbawa bubudena anu jadi berak biar merahmai. Paingan saur sepuh ulah beuki ceurik matak tereh kolot mending beuki kawin kitu tah ngalah tereh ripuh lain ku sabab ceurikna tapi eta ku kasusahna sarta kasedihna anu matak tereh kolot sigana kolot teh sanyana mah lantaran kapan ari umur mah bareng majuna mual aya anu aclok-aclokan datang ka imah disampakeun ku kakaget deui wae babakuna mah Nyi Arum anu ngarasa helok mireungeuh parobahan ulat salakina gurat-gurat katunggaraan hatena anu biasana minuhan riuk beungeutna lantaran dipangleuwitkeun ku anu jadi anak sacara dadak-dadakan pisan ayeuna leungit tanpa lebih ilang tanpa karang caya urut-urutna acan anu kari bear marahmai bubuden anu pinuh ku kagumiraan sanggeus sarerea ngariung di tengah imah pokwe gumilar nyalita ditujukeun ka Nyi Arum. Geus mujina mulang yun ulang kalemur gumilar bari ngaret ka pamajikanana Assalamualaikum Kang. Nyi Arum ngabalon semesem ngagelenyu dari yuyung nyakantengan atuh pangna engkang ka dieu oge kapan nyusul yuyung si sayangnya tos kecap pundung teh ulah kateterasan gumilar bener-bener ayeuna mah geus balik ni ka asalna imutna teh mung deui anu pikeun Nyi Arum mah dalah pikeun anu sajen oge eta teh imut anu munggaran disaprak hatena dirobeda ku kana langsaan ditinggal budak manehna boro-boro bisa seuri nyarita oge saperuna pisan. Bade iraha atuh Kang ulihna teh atos we enjingnya beseger urang enjing-enjing we nya itu ari Kang Yong mah atuh tong mulih deui Kang Maos reug lah ari pacakeun sareng dulur teh leusnya Kang Arman ya elma wayalah we atuh Kayum kedang ngiring kacaroge kukumaha oge urang teh teu bisa bawa karep sorangan. Arman mairan riukna ngadadak alum. Sumuna tuh cenah tos lah tong mulih deui. Ari kitu pamade gawe cenah. Sakitu nya. Ningsih nya tos di dia atuh beres tetebi aya naon-naon teh urang teh nya santeuna we ari pasaket mah nyuning sih nyarita ngageri sarua duanana oge pada dikaberat
hayang riung pulung jeung anu dulur man. Kapan di dieu bu akang ge nya Kang? Pasami-sami seueur pangabutus, seueur oge anu kedah dilengsekeun. Bener pisan man. Kapan akang oge di Garut teh loba kamelang. Kamelang naon itu teh sepuh-sepuh tos sakitu syariatna. Mikirkeun deui nyisari kapan kudu bener di kana. Gumilar bari ngaret ka Arman. Ret dikanya ningsih anu diukna deket salakina. Ulah enjing atuh Kang kapan si Ujang keur di Mancagahar. Deungi teu meureun upami teu menakan heula mah. Nya nya. Ira cenah balik teh. Gumilar nanyakeun budak Arman. Anu harita keur nganjang ka akina di Mancagahar. Panginten pageto Kang, margi ku abdi teh dicaram ulah lami teuing. Oh, nya tuh. Keun rek didaguan heula we lah. Bapak Gumilar bae ngaret ka pamajid. Wayahna bapak mah kedah ngiring ka abdi ka Garut Pak. Kumaha masuk Ujang teh nya bapak kedah ngiring ka Garut. Bade salebina kitu di Garut teh. Kang atan kumaha ieu teh? Arman nanyakeun. Nya salilana atuh man. Apan akang teh cuang ceung sanggeus aya aki endik saran aki empi. Alah, bener kot-kot akang anu sajen mah. Masih rempeg, tapi dah hate mah teu boleh keung atuh man. Atuh ari abdi di dieu kumaha ya Kang Pamili canak mah palinten itu komo abdi minten langkung cuang ciung ari di kantor ku pamajid mah. Arman saolah-olah teu nyaluyuan kana kahayangna Gumilar. Arman mah di dieu hawa batur man. Pagawe rayap sepuh tacan coceng. Ngan liat we pajaratan ini usih manya panglongokankeun nya. Mangga tangtos Kang. Tangtos atuh. Keun sama bagian abdi geuning kitu kapelai Kang Gugum teh Pak. Arman ngaret ka pamajid. Oh. Sumuhnya cenah naon Ujang. Ari kapalai tuang raka bapak kedah di Garut mah. Ujang mah atuh di dieu bilih aya kararapat watosan we ka Pamurtala. Caket ieu nya. Pamajid jalitana bari rutret ka Gumilar jeung ka Arman. Memang ari hatena mah condong ka Gumilar. Keur mah dihenteu-henteu oge beda neungeun kanyaah. Turug-turug aya amanatna ti Aki Sidik waktu jumeneng keneh. Ngipat-ngipatan ka pamajid nitipkeun Gumilar supaya dijaring diaping dititenan ka ayanana. Baraya Cakra, baraya vodka. Saminu ti harita Gumilar pamajid katut nyaarun isuk-isuk keneh geus cuklak kana wahon kontrak anu rek pamengpeuk. Maksudna mah rek malulang di ka Garut. Kabeneran teh Bahdira jeung diureh keur ari raya di Meramare. Daratang bareng jeung Ganjar. Nyata anak Arman anu ngan hiji-hijina anu umurna ukur beda mingguan jeung Wijana, kolot Wijana. Teu wudu atuh anu jarajab teh. Maninga jeng-jreng di sisi jalan. Paraksa jeung Ma Imol ngan bati carinakdak papisah jeung jadi anak teh. Bahdira biureh katut pagobang anu ngahajakeun datang ti Cibalieur
samata-mata rek mileuleyankeun ka anu rek marulang. Babakuna mah rek manggihan pamajid guruna pribadi. Maklum rek ilit kajauhna anu can karuhan bakal pibisaeun panggih deui. Puguh ayeuna mah pamajid teh sasat nyen pindah ka Garut dibawa ku Gumilar. Dina nyaksian anu balik teh hate mah rusras inget deui ka zaman anu geus jauh ka sorang. Wahon geus ngageleyeung maju lalaunan. Nu ditinggalkeun tinggal rupai mileuleyankeun. Kabeh-kabeh jajab teh ngan ukur ku paneuteup. Iwati Arman jeung Ningsih anu terus nganterkeun nepi ka Cigodeng. Mun aya waktu mah hayang sakalian langsung ka Garut. Karasana kasida beratna ditinggalkeun ku Bilar teh. Lain we ayeuna geus jadi dulur tapi sobat medok ti zaman keur ngora anu salilana sakasuka sakapeuri sarta silih belaan dina sakalieun salah saurang katalajang Bancang Bakehu. Hiji poe di lemur Cicapar baraya. Mang Agus. Hi, kamana cenah Mang Agus? Nisari ngageruan Kang Agus anu harita tas ti kebon. Sanajan kasahanapeun da puguh pernah napaman nyebut mangna teh lebnaker. Aya naon alo? Agus nyamperkeun gek diuk teu jauh ti Nyisari bari ngagebran awakna ku dudukuy. Enjing teh watosan mah aya lalamian di situ bagen dit. Ari kitu Agus malik nanya. Ya urang lalajonya ka ditu ya. Urang lalajo urang hiburan. Lalamian naon kitu alo? Agus cacelepek. Eta saunana marak di situ bagen di. Malak wae di lalajoan ana si alo. Naon anehna tuh lo? Ih, ari si Mamang. Nya aneh atuh Mamang. Anu marakna oge menak-menak teh dayeuh Mamang. Ih, kaiteun teh rame geura. Rame Mamang. Da aya tatabeuhan sagala cenah teh. Emang ditu teh hutan aya hiburan oge. Agus bangun anu kaget. Urang lalajo nyamangnya. Umat mah lalajo kan ditu ye kasempetan. Nisari kegengajakan. Ya unjukan atuh ka Abah ari keukeuh hayang ka ditu. Ku Mamang we Nisari kalakanit dah. Coba nyieun ari fokus sorangan mah bebeja ka Gumilar sieun teh diidinan. Agus teu ngajawab maenna kalah katungkul bari nyonya dudukuina. Maen oge horeameun malum bebeja rek ulin kata mah deui pernah na situ begandit ti Cicapar teh lain deukeut-deukeut atuh. Nyamangnya. Omah nyamangnya. Nyisari ngadesek bari marong ka Agus. Nya urang cobi-cobi we mana widi-widian atuh alo. Agus ayeuna mah mereka putusan. Teka catur kumaha bebejana Agus ka Gumilar. Ngan anu tetela rebon-rebon keneh pisan Nyisari jeung Agus geus mudun ti Cicapar kalawan dibarengan ku pamajid. Memang mimiti nama Gumilar tingidinan lancan pamikiran taya paedahna setik oge kalah kahamata cape wae. Tapi pamajid anu kacida ngogona ka Nyisari hatena teu tega lamun saupama kahayangna Nyisari dipagag.
nyamanehna nyarita ka Gumilar supaya barudak teh diidinan hanas pikeun pangaping di jalan atawa di panglalajuan mah manehna sorangan rek marengan nepi ka Nangka Pait mimpang heula ka Sekelwa ka Sekelwa naon ka bawah ayu gitu mimpang heula ka Pak Asmita baku nama misawi rek minta bakal kerjajan di tempat panglalajuan tekalis kudu bere ku nyarun panasan we lamun kaninina teu ngarenghik teh geus dibekalan mah ku ninina kakara arinit deui ti Nangka Pait oge geus ngabring kolot budak awewe lalaki anu rek ngadon lalajo oge aya anu ngabring teh sarua make jaket podka kawan karep aing lah malum zaman harita mah kacida dianggap aneh namun para menak ti dayeuh ngadon marak di situ bagenit teh da eta sok bari dipilih ku tatabeuhan ku kituna anu dagang oge manirapang geus puguh tukang bubur hayam bubur kacang doclang kue balok rengat jeung burayot mah tara tinggalin ramena teh teu beda we tingadu kuda nu diayakeun sataun sakali di haur panggung Baraya Cakra karena anu keur leutikna kaasup hiji budak anu kacida lengerna ka babaturan oge mahena hiji budak anu kacida ke asa teu nyambung teh leres kesan tuh Baraya Cakra karena anu keur leutikna kaasup hiji budak anu kacida lengerna ka babaturan oge mahena hiji budak anu kacida bantanguna sanajan dina pagagedeanana mah menang asuhan sarta didikan ti anu jadi akina nyaeta Aki Mursid anu lain deui gede pangaruhna pikeun ngalamaskeun jiwana tapi saeutik mah kudu beda we aya nu tingareun ku kitu teh mah ngaran-ngaran adat babati kudrat sakali mangsa masuk rajon we timbul deui sanajangan ukur mangrupa titik-titik anu kacida leutikna ayeuna oge nya kitu barang manehna ngarasa dirina dipangejatkeun timbul dina dirina make jeung hayang ngaheureuyan lain lantaran ciceup atawa geuleuh geus kitu we adat-adatan anu boga katengeuna minangka reaksina jadi ngahanakeun koloyong karena kagegeren Agus anu kenangtung kencaeun pamajid jeung ngajeng jenangtung nya kitu deui adi-adina katut Widarma ngajajar marapat kencaeun karena yang hareup kalabah situ anu pinuh ku parahu ting soloyong bari ayak-ayakan susurakan ramenya jang karena ngajang ngobrol ka Agus mohon abdi oge lamun lingga ya pengen rame kieu nya walun Agus bari ngawet ka karna nyeseuli boga rasa atoh aya nu ngajak ngadongeng alah sareng saha ya nonton teh jang karena nanya deui sareng Aki sareng pun Allah we sali Agus nuduhkeun kurindatna geuning karena ngaret ka pamajid nyeseuli bari ngeuk minangkana mah ngenalkeun ret deui ka Nyisari tapi nu diretna mah kalaka ngabalieur nyumputkeun beungeutna ari pamajid bah burung males bari manggut taya reaksi naon-naon sanajan mahna geus surti yen ieu jajaka teh aya maksudna ka Nyisari pamajid cenewongkeun budi parangi anu goreng lantaran petalakuna ieu budak ngora teh cukup nyaho di tata krama anu hade
Dupi Ujang gimana Ujang teh pamajid kalakah nanya abdi mati dia ti gadog aki karena ngawalon tengkuh nyebut aki sote pedah mun dibandingkeun umurna teu jauh ti aki Mursid. Dupi aki karena satu samalik nanya killer dari panonaka anu keur ngajanteng katuhun pamajid ngabelengi ngajak seri tapi disari gancang malik bari ngagaded karena ngaluarkeun sorat dina irungna tapi ari bibir mah ngarenyu ngabangun imut saeutik oge teu deje nyeri hate mireungeuh nyimojang anu bangun judes puguh maksudna oge rek ngaheureuyan kumaha ya aki mah Cici capar pamajid ngabejakeun padumukan rek disari anu keur jubras-jubris. Aduh naon seueur jang henteu lalaki teh aya hiji lalaki anu kadak-kadak do surasiri gablek kakek nyos pisan kadengi ti tukang aya nu nyarita bari ngagagak sakira kawas tali ku tanaga gaib sararea bareng malik ka tukang ari breh teh hiji jajaka jeung hiji mojang keur narangtung anu laki nama palona mani rancing geus pisan ngaretan beungeut-beungeut anu ngadadak malik ka maranehanana kasaha don kasaha nyaros teh karena nanya bari kerung eta karasana kasaha oi wah bos puguh memulun anteng direretan si jajakan utaya lianti suryate namalang bari ngarelet ka nyisari mojang gigireunana nah kasar teh nyarita teh baraya karena ayeuna mah sapiluhna Malika Surya. Oh da memang kitu buktina nah teu karasa kitu Surya medengkreng bangun tayak kagila kawasan nu ngahajanyan gara-gara teu gugur teu hangin wawuh henteu karena ketakna teu ereh geleng tandang gandang bener-bener ketakna teu beda dipati karna bogo si laing anu ngayakeun gugur jeung angin mah dewek mah ngandar mah ngadatangkeun gelapna mah maksudna hasikeun ku si laing surya nya kakak nah ieu teh ngadona ribut ayo nyai naon ieu teh barabukeun naon ieu teh cenah ieu teh hayu nyai pamajid bari nganyang leungeun Nyi Sari jeung Agus kemali rek anu keur cekcok mah terus we ngarincid maksudna rek terus balik diteruskeun baraja oge percuma ngadoan ributan diributkeun batur rumah sanda baraya rumah sanda Surya nya kakak bari noel Nyi Ipah ngajakan ilit leos we nutulkeun pamajid dah harita teh